Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-3. Para wargi kaum dangu kacaturkeun di hiji pakampungan sisi pasir aya hiji imah panggung. Hateupna ku eurih campur inyuk. Bilikna cara ranggeus ngaharelob bari eta imah teh nenggang jauh ka tatangga. Malah kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan. Lebakeunana pramitra sadaya aya tampian caina ngocor tina pancuran awi meningakeun celang herang. Sedeng anu ngeusianana eta teh imah nenggang teh nini-nini jeung aki-aki. Geus ampir nyedak kapikun bari jeung teu sanak teu kadang. Tapi najan geus sakitu karolotna oge masih keneh jaragja, malah karukat keneh makaya. Dina hiji poe kira genep ka pukul genep isuk-isuk, saurang aki-aki keur ngabelengkong sideang di dapur bari pamajikanana ngoloyong ka jero. Rek nyokot teko batok paragi salakina nginum. Tapi teu tulus nyokot batok jeung teko teh diselang heula rek sasapu ditepas. Samalah harita memawa sapu pare, ulu terak sinini ngalaan tulak panto anabrai kebeg sinini ngagebeg, sabab ditepas nyampak anu ngarengko nonggongan. Pakaian rarawek temong pingping buukna ngarumbay panjang, jeung hideung meles ngabang bara. Kituna teh keur sinini kawas nu jantungeun anggur molohok tapi hate mah ngagerendeng. Amuing nah saha cenah jelema nu ngadon ngarengko ditepas teh. Jeung pakaianana rarawek kitu cenah. Wah, jalma teu hideng kitu atawa tukang jajalu. Kumaha teuing lamun seug jalma teu hideng hayo ke ngamuk di dieu. Diri aing direwe gunu teu hideng. Bejaan kitu si Aki atawa entong. Hari dia bejaan sok sieun si Aki diganggu, heueuh. Hayo ke si Aki direweg deui makani, aing boga salaki ngan sahulu-huluna. Jaba aing kawin ka si Aki teh geus aya kana 20 tahun leuwih. Sedang si Aki teh sok sologoto pisan. Jalanan lalaki kitu atawa awewe teh. Disebutkan lalaki da buukna panjang jeung make underwalk deui lah. Hari disebutkan awewe piraku katingali meni paragel kitu. Eta bitis baruahan. Kumaha lamun seug ngamuk mangkaning aing teu boga pisan batur. Aya ge tatangga jarau. Keun rek dibejaan si Aki ngan rek diomongan heula pising manehna sologoto. Kitu dina gerentes hate sinini tuluy nyirili ka dapur. Kasampak si Aki salakina keur cacamuilan we ngopi bubuy-bubuy bolen. Gadona atok-atokan da pugu geus lemong pisan. Aki yeuh. Manggeus deuleun motonge nyoh wae teh tuh. Cek sinini matak ngahariwangkeun. Nyarita semu geumpeur bari nepak kana tak-tak si Aki. Kunaon ari si lenyed sia. Kakaraam ngahakaan bubuy bolen. Nasieun jadi agehan hidu. Si Aki marik ambek samarukna sinini nyarek ulah barang dahar. Lain sieun tidak agehan si Aki itu deuleu ditepas. Aya nu ngarengkol. Gancangan tepeuh heula ka ditu kumnya neh. Kan omat ulah sologoto bisi jelema teu hideng. Nyauh atuh sia bubuy bolen masuk hidung dulu. Manasina dikurup dasar si lenyed sia. Yeh, sugan aki-aki burung sia mah nya. Aya ku saliwahang ka bina-bina teuing eta gablek gegebir teh deuleu. Itu deuleu aya nu ngarengkol ditepas. Cek sinini nyaritana tari. Hah? Pangdenge jae nu ngarengkol? Heueuh, aya nu ngarengkol. Di mana sia ini? Itu deuleu ditepas gancang tempoh heula kunya neh. Mun ulah sologoto bisi jelema teu hideng heung nyaneh ke direweg. Gancang si Aki bisi ngamuk. Cek sinini pangrasana mah ngengenyang leungeun si Aki padahal ngengenyang calana kolorna. Atuh calana kolor si Aki ngaleleke ampir kaporosan ngan porosotan hadena dicekelan. Sugan ini burung sia keur lenyed teh. Lesotkeun cuma ngabodo calana kumaha aing sia kataranyangan puyur sia. Amuing hampura deulun si Aki aduh panyana teh leungeun aneh. Udah boro dibabadol ku aing teh. Cek sinini geus kitu ka jero rek nempo nu ngarengko ditepas. Si Aki kahareup sinini tukangeun si Aki bari leumpangna ting keteyep. Sanggeus deukeut kana lawang sinini ngenyang calana si Aki. Di tukang ampir-ampiran rek dijengkang atuh pugu si Aki amek. Sugan ini ku cileuk sia mah kawas bolon deuleu.
Kok jadi tanya pun ngarengko, tapi ngababadot salah nanti tukang. Waduh siapa ini? Lain baru dulu tapi kahade ulah sologoto dulu. Kamu rek nanya kudu leuleui ulah dibetak teuing bisi ngarontokannya nih. Mangkading urang mah kapan batur pisan dulu. Sok anya sampeurkeun aki. Bismillah heula sia 3 kali gedalkeun dina hate ajian si matea. Cek sinini ngabawadian. Kojengkang si aki katepas ngadeuketan keur ngarengkol bangun tibra naker. Ragamang si aki ngarampa bitis nuker ngarengkol. Tapi leungeun dikejatkeun deui siga nu sieun. Geus kitu kolongkong rek ngarampa kana pingping muni ngagelempong semu koneng. Sabab rokna rada kaluhur katamah-tamah rarawek. Harita waktu si aki rek ngarampa pingping sinini gawena ti kakarakat siga nu gemeseun. Kasih aki malah sakapeung panon sinini dipeureumkeun. Nyah beunta tuluy Noel bujur si aki anu ku gagang sapu. Puguh si aki reuwas kuat ngarembon. Wah henteu we ngagoak mah. Salenteng si aki ka jero tuluy ngamek ngan teu pati tarik. Ari sia cageun teu sia ini. Teu puguh ngado nyolok bujur batur si aku gagang sapu. Batur. Disangka ku aing mah nyantongkeun songo bejil hampir wae ngagorowok. Kelakuan dia kami damina deui ngareurewas ka batur teh sia nya. Dabongannya nih sia teu ujahan ngadorek rumpur rampa kana pingping piraku. Dan nyaneh ge geus lagu ruangeun deuleu masih kena resep rumpur rampa kana pingping batur. Sedang ke pingping kami geus tahun-tahun tara dirampa ku nyaneh. Amuing eta siga nyai. Sakitu geus bengkung teh masih kena galak timuru. Lain rek ngarampa pingping batur aing masih rek ngaguyahkeun anu nyari anu sare. Alasan si pewot sia monnya rek ngaguyahkeun ngarampa pingping. Da eta meureun kadeulna pingping ngagelempong semu koneng rek ngaguyahkeun mah cokorna we atuh. Sing atuh sia ka dituguyahkeun ku aing mah ulah mah. Heueuh kan sia ku kami rek diguyahkeun heula. Tapi kalangan rek ngawatek heula ajian. Pangwaris dina ti indung kami sugan apal keneh. Bisi eta anu ngarengkol teh jelema teu hideng. Bismillahirrahmanirrahim. Make taun heula entong si aki. Cek sinini lamun aya nu nyaksian mamatak hayang seuri. Da aku mah sia we make nanyakeun ka aing. Aduh sia. Si aki ngabalieur. Keun mah lah teu make taun ge. Lalin ngaji ieu. Bismillahirrahmanirrahim. He uyut ratu Tumengung, he uyut raja Demang. Geura terapkeun pangwaruh raja-raja, Raja Manala, Raja Pola. Saur raja, sima aing, sima maung, singaparna, gaur, durug-dug, lumpat ka dapur. Tolong abus ka kolong terekel naik ka paranye. Jame kolot, jame jebug, geblug. Itu pangrajahna sinini bari suku sabelah ditenyeragkeun kana palupu. Geus kitu lol sirah sinini ngelolep deui ngelol deui. Sedang si aki ngagigik bari bujurna beger pupuruputan. Menang 3 kali sinini ngelolna tina lawang. Kulisik nu ngarengko teh ngulisik lilir. Nyah beunta tuluy nguniang hudang rarat-reret ka sisi kagigir. Harita nutas ngarengko teh ku sinini jeung ku si aki kadenge ngucapkeun istighfar. Kana breh katingali ku sinini horeng awewe tegep naker. Atuh geus kitu mah kakara ku sinini disampeurkeun malah ditanya. Amuing teuing si geulis teh. Ti wayah kumaha ngarengkol di dia geulis? Pokna kitu sotenan sieun jalma teu hideng pok awewe nemalan. Kadi wengi nini, punten abdi tos kumawantun ngadon ngarerep di dieu nini. Maksan bade nyuhunkeun widi heula nanging ka kupingna parantos jempling. Pilih ngaganggu ka nini, mungkin nini ulah janten bendu. Tembal eta awewe sopanaker. Sanuk-sanuk menta dihampura kasih nini torojo si aki nyampeurkeun kalawan tumanya. Anu ti mana teh nyai teh sareng saha teh nami teh nyai? Si aki rada talete beri neuteub kana beungeut eta awewe anyar pinangi. Kawit mati Japati aki ti Japati. Waduh. Bawahan mana Antapani teh nini? Si aki salah reungeut nanyakeun ka si nini. Nyebut eta awewe ti Japati nyebutkeun ti mana Antapani. Nyawa teuing da kami kitu nyaho teuleun. Sanes ti Antapani nanging ti Japati ceuk eta awewe ngabejakeun padumukan. Ari ngaranna nyai saha? Pastabi mamantili temal awewe si horeng anu ngadon ngarengko di tepas teh para mitra. Mantili adina mantala. Manehna kalangsu kadungsang-dungsang teu nyaho tempat balik. Sabada manehna nyusul musuh atawa jelema nu ngarogahalan nu jadi bapana. Manehna mah teu nyahoeun bapana parantos mulih ka jati mulang ka asa dipundut ku nu rahayu dipentak ku nu maha kawasa. Suhaili ngaran teh nyai? Ye lain Suhaili kadang nama si Ahmad Hafi si aki.
Abi nyahonan Suhaili cek si Nyai ge meningarekeun kana bonge we sia mah. Cek si Aki ngambek majarkeun teh ngarekan kana bonge sidik manehna ge kurang reung. Sanes Suhaili sanes madhapi wasta abdi mah mantili. Oh. Aduh, saha Nyai? Mantili. Tuh geuning si Aki. Nyaneh bonge kami saliwang cek si Nyai ngaranna mah nu bener mah mantili. Saha cenah? Ngaranna si Nyai teh mantili. Geuning mah halus ngaran teh Mantili. Tahu mantili. Kudu rada tarik nyarita jeung si Aki mah Nyai lantaran geus kurang reungu. Hari ieu anarewok kunaon meuni raram si Aki Nyai? Dikait atawa ngahaja dirawis-rawis? Cek si Aki bari rek nyampa. Ngarampa tungtung rok nu rarawek ngan ku sini kabur ditepak leungeunna. Hari sia kunaon sia ini? Kuku ngadon tepak koko dewek. Kira aku si arek ngarampa tungtung anarewok si Nyai aing ditepak kokona. Tuh, dasar aki ciri sama Nyai pura-pura rek ngarampa tungtung anarewok soten padahal mah. Cek sini goreng sangka. Majarkeun si Aki pura-pura rek ngarampa anarewok. Nyebut anarewok barang. Ngerok ya anarewok. Padahal para mitra pura-pura ngarampa tungtung rok cenah barek ngarampa pingping mantili dina katemong ngagelempong semu kono. Ya, ilaha illallah kapan kami terek ngaliwat si Aki? Lu poho-poho teuing geuleun. Tuh ka ditu kunya nang ngaliwatna si Aki. Okna ngadoni tah ngaliwat ka salaki. Kumaha? Pangdenge aing kudu ngaliwat. Heeh, kunya nang pangliwatkeun. Da itu biasa mah geus meunang ngisikan kami. Sia nang gedul sia. Aya anar salaki tidak ngaliwat ari sia yang menagala. Dasar lenyet sia. Si Aki amok. Hari nya nek ngadu pama kitu ada orang nganuncang. Mundah we putur sia. Lenyet deh. Ina we kali itu sia. Bari sinyal heug aku di lo watir deu dengan sideam. Mau jadi sin temenan mangkanin tas ngarengko di luar. Kami nang kaibunan bari lagi. Sok nang urang ka jero jeung Nyai. Cek sini bari nyang nangtung. Tihara rese mantili nuturkeun ka jero malah kebat ka dapur. Kelila si Aki nuturkeun jok Darius dina palupu teu disamakan acan. Ini mana beasna nih tadi ku abdi urang pangliwatkeun cek mangtili haat rek mangliwatkeun. Itu beasna namanya geus meunang sikan. Pemasi ini adita teh ngarongkong boboko eueuh sokoan dieusi ku beas nu lobana sabato. Tadi atuh urang ngebetkeun beasna nih jeung caina ge parantos ngagolak. Tang tuwe geus ngagolak mah Nyai. Kita tadi ini teh nagenkeun kastrolna oge. Pemasi ini atuh beas nu dina boboko teh. Yeusikeun kana kastrol nu caina geus ngagogoplak. So sanggeus ngasupkeun beas pok mantili cumarita meniliri hareupeun si Aki jeung si Nini. Ini oge Aki sakali deui abdi teu nada dihapunten. Ku Nini sareng ku Aki wireh abdi tadi wengi. Tos kumawantun ngadon monok ditepas kalayan teu wabartos heula ka Nini kalih ka Aki. Wireh abdi teh kawengian. Mantili sanuk-sanuk kalawan para mitra nyarita nada tarik men tadi hampura ka si Nini jeung si Aki. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para wargi sadaya ngadengi mantili harita sanuk-sanuk men tadi hampura. Si Nini tuluy nyarita. Kun bae tong jadi pikiran dan Nini jeung si Aki ge teu naon-naon ieu. Masa pogokan mah tadi teh Nini leuwas ieu ari mukakeun panto nyampak nu ngarengkol. Disangka mah jelema tukang jajaluk buahirna Nini jeung si Aki ngadon patorong-torong we. Ari kitu Nyai teh tas di mana atawa rek ka mana atuh ngadon asuma baka dieu. Masih Nini kakaratumanya kana permaksudan mantili. Mawi pamini percanten mah abdi teh parantos bade 2 tahun. Ngadon kadungsang-dungsang maksad teh bade wangsul deui kasarakan nanging hilap deui jalan. Nu akhirna abdi ngadon leuleungan nu mawi. Angyan abdi dugi kararangsak ge oge. Mantili nyarita rada lumengis bangun anu sedih jeung make carindak-dak sagala. Amuing dedeh teuing Nyai ieu Aki. Jeung si Nyai teh nyarita mah kadungsang-dungsang cenah deuleuheun. Nepi ka leuleungan sagala paingan eta anarewok ku tarangsak. Cek sini ngabejakeun deui ka si Aki. Anu keur mesek bubuy boleh nu geus si. Kumaha? Pangdenge teh kadungsang-dungsang leuleungan. Si Aki ngareret ka mantili nu keur ngeluh. Melengu. Cek sini Aki bari nyarita. 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 Cek sini Aki bari nyarita.
cenah dak kitu aki karunya teuing jalan. Waduh. Eta meureun si Nyai masuk ngatrok wae jadi kalangsu meureun. Ulah sakudra katrok budak barawan mah pamali geulis. Kumaha lamun ceuk anu ngarowe kula laki utut benuh. Cicing budak barawan mah tong sok udah lider. Komo sok ngancelong ti peuting mah teu pantes. Panasinakeun lalaki sanajan balik subuh ge dina pika malamna ge pika rewengan ku kolot. Paling sieun gelut adawa sieun ngalampakeun curali. Sedang hari ka anak awewe mah hariwangna teh arabatan ti naon-naon atuh. Obatin ge deui mah nya ulah sok ngalong ngancelong. Jadi awewe mah komo kitu si Nyai Parawan ceng. Parawan ceng nya teh geus boga jalu. Si Api ngomongan mantili. Kapan tadi saroge abi maki temal mantili sajelasna. Komo kitu can ngalaman boga jalu. Teu artina mah can boga salaki kasebut Parawan ceng. Kamu sok kekelemetan sorangan bari na oge. Kumaha lamun diringan aya nu ngarowein ku lalaki jahat. Sasala jota tabuhan sugan yang teh meureunna. Nu matak teu apa jalan teh. Si Api neuteut para mitra. Harita teh ari sini harita teh. Musruk-musrukeun heula sini sabab salgina Castro geus rek saat. Nanya kitu Nyai tas lara jota tabuhan di jauh. Ini kakarati manya deui bari ngarere. Ente naon ini abi mah. Tiada tong-tong naon-naon margi sarakan abdi mah kasabat sisi gunung sareng kalingkung ku kontra. Tebih saditu tebih sadieu. Pokona mananggang. Abdi mah saranangkan saranongton ini oge aki. Tuh hari itu tas di mana atuh? Na tas ngalah suluh ti leuweung atau ti apa jalan balik? Terus lagi ngalah suluh nanging kawisna abdi milarian pun bapa. Ini haji dinten pinten wancanit moyan pun bapa teh angkat saurna mah. Bade ngalah daun kawung diwagel aku abdi ge sareng kupun lancik maksa we angkat da kitu cenah hayang ngalah daun kawung eta jadi wartosan sabios ngalah daun kawung mah cenah kupun lancik saur kupun lancik teh namun da teu kersa diwagel anjeunna teras we angkat ta kitu nini. Jadi boga kene bapaknya sampeunana gaduh maki hari inung aya keneh ini para mitra nanya deui. Mawi pun dia ngaparantos nangtunkeun nalika abdi sareng pun lancik di 4 tahun saur pun bapak mah. Dedeh teuing kunaon teh geus teu boga inung cenah si Nyai teh. Sok teruskeun nyaritana kumaha pangnanya bisa kadungsang-dungsang teh. Yeuh, aki teh ngeukeun atuh. Ngut we kana bubul boleh sia teh. Si Api ini nepak tu urus si Api. Sok we nalika mah da boleh kadeng ku kami teh. Mancing rada tarik Nyai ngara kadeng ku aki. Sepotong sewang bubui sambel, bubui hui berkalut dernya ya teh. Menogan bubui hui. Si Api bari mina bubui hui sapotong hareupeun mantili. Sok kumaha dongengna? Pokna atuh barabat geus kitu mah para mitra. Kumantili didadarkeun ti mimiti bapana nu katelah Pak Ardasi. Ini trek ngalah daun kawung kalawan disusulan ku manehna jeung ku lanceukna nu katelah mantala. Ketika akhirnya Pak Ardasi bapana kapanggih sir ngajokrak cilaka aya nu nganiaya. Sabana ti kitu perkara jojoh pati tunggalan oge jeung anu nganiaya bapana. Dicaritakeun malah tuluy diudag-udag. Dan akhirna mantili rek balik deui ka panganjerkanana teu apa jalan terus kadungsang-dungsang malah ngalaman cicing dileuweung aya bulan. Atuh puguh we ngadengi katerangan ti mantili mah sir si Aki jeung Suni gogodeg samalah Suni make jeung kumet rek sagala. Harita teh sedeng mantili sajeroning para mitra sadaya nyarita make jeung carinakna taksiran ras inget kanu jadi bapa sedengkeun manehna mah teu nyaho nu jadi bapana parantos mulih ka jati mulang ka asal ditunut ku Rahayu dipenta ku Maha Kawasa. Dedeh teuing Nyai anakin ku tandes itu lalakon teh nya eta kumaha nu jadi bapa harita aya niat sadaan ragana teh tulus maot atawa henteu. Ketekan abdi milarian jang nunganiaya. Si acan ini membuka saatosna abdi ngabeberit anu nganiaya majalaran. Sareng abdi ge buka sayeuna parantos pada 2 tahun tetepang deui sareng pun bapa kalipun lanci. Temal mantili satarabasna para mitra sadaya. Harita si Aki sabada ngadenge caritaan mantili tuluy nyarita deui. Nyai apa ka jelema anu nganiaya bapa teh? Cek si Aki netep sekret kana beungit mantili para wargi sadaya. Rumawi henteu Aki nanging pamipendak mah tangtos we moal hilap kana rupina.
Bila dina pundukna katinggal aya tanah kiwed saperos tapak bedog jalmi nu jangkung bedegel aki. Tembal mantili bari ngareret kasih aki. Lain ai bieu panggenge teh si Nyai nyebutkeun pun lanceuk kitu. Nah anu disebut pun lanceuk ku Nyai teh salaki atawa lanceuk sakandung? Lanceuk sakandung aki mali abdi sareng pun lanceuk teh kembar. Ari pun lanceuk pameget dengan mantala abdi wasta mantili. Oh jadi lanceuk sakembaran. Terus abdi sareng pun lanceuk teh kembar aki mung pun lanceuk mah pameget. Saha ngaranna abdi teh Nyai? Mantala aki. Alus ngaranna ge euy si Nyai Mantili lanceukna Mantala. Lain ku kitu aya bisa anu jadi bapana ngereng-mereng ngaran budak teh. Ari ayeuna Nyai terus ka mana atuh narek balik ka panganjerekan tadi? Ku pinu wade langsung kasarakan moal tiasa aki jalaran. Abdi mah teu apa jalan. Komo ayeuna abdi tos aya kana 2 tahun bari tos dugi ka dieu. Upami jalan apal jalanna mah di kamar ieu keneh ge abdi teras langsung jalan abdi emut ka pun bapa. Tema mantili luk tungkul. Ari geus rek ka mana atuh Nyai? Sinini tumanya. Buka bade ka mana nama nini jalanan abdi mah teu puguh anu diseja. Mung bade teras mios dewe mamanya wian dikersakeun abdi tiasa menak jalan. Kasarakan abdi atanapi aya nu uningang. Ari ceuk nini mah kieu we Nyai, tibata Nyai terus katalangsara kadungsang-dungsang. Leuwih hade geus we cicing di dieu jeung nini. Saleuheung meus lamun Nyai diparengkeun bisa kapangi jalana kasarakan atawa aya nu apaleun bari dijajabkeun. Kumaha lamun teu kapanggih bae terus Nyai beuki kadungsang-dungsang. Tapi kelana nini rek nanya heula ka si Aki, "Ya Aki, kumaha lamun si Nyai geus sesina cicing di dieu?" Ari kitu lalakonna mah karunya deuleun, hitung-hitung keur aya batur keur urang. Cek si Nini nanyakeun heula kana pamadegan salakina. Kami ge sabok-pokkeun rek nyarita kitu. Nyari si Nyai nadaekeun onaman mah cicing di dieu teu naon-naon atuh. Atoh keur kami mah. Keur mah urang teh baheula teu diparengkeun boga anak. Tema si Aki nyaluyuan. Tah itu geuning Nyai. Jadi si Nyai teh kudu di dieu we cenah ulah ini teh incah balilahan cek si Aki oge. Upami nini kali Aki teu ngaraos direrepot mah ku abdi. Insyaallah abdi di dieu eta kinten-kinten Aki ridho. Uhun disalidungan ku abdi di dieu. Mantili nanya ka si Aki. Lain Aki, lain ngaran Ido, lain ngaran Aki mah Ehon. Sini nih ngaranna Inot. Cek Aki ngado nyebut ngaran katelah Ki Ehon. Janten jenengan teh Ki Ehon, dupi jenengan nini Inot. Mantili ngareret ka si Nini nu katelah Nini Inot. Nya ngaran nini mah Inot tapi baheula mah waktu nini horak keneh mah bari dibawa ngumara ka daya Bandung kudu jadi indung bapak kungsi ngaganti ngaran ku sorangan tina Inot jadi Ince. Atuh si Aki baheula keur bujang keneh waktu kuli di Batawi kungsi diganti ngaran tina Ehon jadi Jeki. Si Nini Inot seuring ngahihi. Yang serius naon si Nini? Eta teh. Aduh hayang seuri Aki. Eta si Nini make nyarios kitu. Naon cenah? Sumuhun. Sauna jenengan Aki nalika gaduh damel di Batawi kantos digentos jenengan tina Ehon janten Jeki. Dah, jajal teuing atuh jelema kitu mah. Dasar si Nini lenyet. Teu ngaganti ngaran ti baheula ge anger ngaran Aki mah Ehon. Kumaha atuh Nyai daek lamun cicing di dieu? Aki Ehon nanya dina kana pamadegan Mantili. Mohon sanggem Aki upami sakinten Aki kalih Nini ridho mah diheurinan ku abdi insyaallah. Ye nyari Nyai. Moal pati-pati ku Aki jeung ku si Nini di tadi dieu lamun boga rasa teu ridho. Atuh bogo we ridho pisan mamalah kacidatona Nyai daek di dieu ngara Aki. Ari kitu mah si Nini boga batur ngobrol kitu. Temal Ki Ehon. Nuhun atuh atuh ridho makalaya Nini atanapi Aki. Pami aya padamelan, pidameleun aya piwarangin, ulah ngaraos asa-asa we miwarang ka abdi. Ya pogo atuh. Moal ka saha barang ditari ka Nyai mah. Tapi kitu ge, lain Aki atawa si Nini hayang senang ukur bentik curug balas noyo. Ongkohan di dia mah teu boga pigaweun ongko deui. Rajeun boga pakaya ukur satalapok eong. Ngan mihapekeun teh ulah sok udarider bisi babanghi jeung lalaki cunihin. Lalaki cirigi. Bener di dieu teu boga tatangga pisan. Ngan kabelah wetan loba nu puguh da puguh kasebut lemur gede atuh. Ngan Aki we jeung si Nini nu nyingkulkeun maneh teh lantaran Aki ngarumasakeun jelema sangsara.
teu harti teu bana ukur boga diri gitu. Boga ge baraya di belah wetan tara nyampeurkeun ka si aki mah. Nyai nya tang rumah sakeun aki malah jelema weu kaboga. Sok ngarasa era sorangan bisi majarkeun aki jeung si Nini rek barang pentahakaneun tak gitu. Atuh manehna tara ka dieu padahal manehna ka aki teh dinten teu ge pernah lanceuk. Tapi da nyaki itu mungkin kasebut dalam mama. Sok aya we nu poho di babarayaan lamun keur boga dunya tak gitu. Cek Aki Ehon tutuluyan ngupat barayana nu kasebut kapi adina. Ngaso heula para mitra ngaso. Sabada si Aki Ehon nerangkeun kaayaan dirina, hatutuluy Aki Nini Inot nyarita. Da nya ketang Nyai, Nini ge kungsi ka ditu. Baheula sakali-kalina we ti harita tepi ka ayeuna geus ampir 3 tahun tara nincak-nincak deui ka imahna. Nyaeta kitulah sakumaha nu dicaritakeun bieu ku si Aki. Ari kata mah tamah dulur si Aki mah sok boga sifat cucuk panon. Kabaraya ti pamajikan mah sok daek ngaku sok daek barang bere kan ini mah jeung ka si Aki berkah lain ini jeung si Aki hayang dibere nya. Tong boroning ayeuna geus anggang cacak baheula ge salembur jeung dulur. Si Aki di mana teuing manehna daek ngalol ka imah Nini. Sakalian si Aki ngaringkuk ge sugan nanyakeun sugan kumaha tara Nyai. Nya ti harita Nini jeung si Aki ngado nyaung-nyaung we di dieu. Tapi teu burung we mangi dahar sanajan karu'yah oge. Nini Inot mairan kana caritaan ti Aki Ehon salakina. Geus kitu jep meunang sawatara menit saurang ge eueuh nu ngaromong ngajadikeun simpena tempat. Nu kadenge lintang ti sora papengeng jeung turaes. Kalan-kalan kadenge hayam kongkorongok hawar-hawar ti jauhna. Ini geura jahit eta ke joliwat teh kajinya. Si Nyai sina dahar karunya. Keun bae jeung uyah-uyah ge lah lumayan we. Keur haneutan beuteung mah keur ngeusian beuteung. Cek Aki Ehon kakara nyarita deui. Ai heueuh deuleun poho lah larasaan mah teu keur ngaliwat aing teh. Nini Inot ngangkat kastro di eusi kuliwat tuluy di jahitan. Kalawan diwadahan kana boboko buntung eueuh sokoan. Sok adinya Nyai bareng jeung si Aki wajahna we lah deungeunna ge. Tageuning ieu aya keneh sambal goang sesa sore. Di pais dage benguk ka beuki si Aki. Nini Inot majang-majangkeun dengan sangu jeung piring seng 3 siki para mitra. Di sangu liwat teh lah Mang Jaya mah pesen kerakna we intipna para mitra. Sawios lah kerakna we intipna keur sanguna. Wah ieu mah gembul. Da memang para mitra ai kasedep mah sasaha teu da. Namina ge kasedep mah sasaha para mitra sok araraneh gitu. Upami dijajarkeun para mitra sangu liwat Mang Jaya milih kerakna heula mangayuna mangga urang teraskeun. Anon ngarerepot we Nini sareng Aki abdi teh main di dieu teh. Teu ngarepotkeun Nyai wayahna we nya eueuh deungeunna. Anu ngeunah di Nini mah sok kadinya si gede ngalang-ngalasna ulah asa-asa. Sok kadinya sok lumayan lah ieu mah. Keur naon teh panyambung taraga. Tema Nini Inot dek dalahar menisigan uparonyo naker komo mantili kawan tu jarang mangisang salila pisah jeung nu jadi lanceukna para mitra ukur ngadaharan bangsa bebetian bongborosan bangsa pupucukan jeung sajabana. Namung sakitu ge dikersakeun ku Nu Maha Kawasa kedah keneh panjang lalakon mana kitu ge para wargi sadaya anjeunna teh panginten aya hartosna mah dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon dah adeng geus deui Nyai lain pek-pek kaynya sing bebeunangan. Eta meureun di dieu mah eueuh lauk meureun nya. Cek Aki Ehon sabab mantili daharna geus ukur saalas. Parantos cekap Aki mangga we sinjongjon ulah kacanakeun. Temal mantili regot nginum cai ente haneut dina cangkir seng leutik. Atuh Aki Ehon jeung Nini Inot ge dalaharna eureun taksiran geus warareg. Heuleut setengah jam ti sabada dalahar. Nini Inot ngajakan katampian ka mantili rek ngumahan wadah kotor. Rek kamarana Nini? Aki Ehon nanyakeun bari ngareret. Rek mana disebutkeun rek katampian jeung si Nyai. Bari si Nyai bisi rek bebersih deui. Tema Nini Inot ngelek boboko di eusi ku piring kotor. Ari mantili ngajingjing katea jeung kele. Jeung Nyai rek katampian kitu? Tanya Aki Ehon ka mantili. Nuhun Aki sareng abdi bari sakantenan abdi bade mandi. Temal mantili. Lamun rek tuluy mandi mah pake celana Aki tong make baju kitu larawek era. Bisa barudak lalaki di campian. Keun bae nya ke celana pangsi da moal hina batan make rok larawek kitu mah. Teh geura ka hareup mah pasti celana teh pangsi kita dipalake ku awewe teh.
Dasadana atuh calana halus itu sebenarnya mah. Ke gerak kahareup mah. Esok bari supagi pasti calana pangsi bari ge payu. Para mitra sadaya. Komentar memang leres para wargi sadaya Aki Ehon tas Cumarios baheula mula. Ayeuna mah calana pangsi diaranggo ku istri para mitra sadaya tinggal ober gitu mah urang lejengkeun. Aki Ehon nyarita deui. Cokot sayun ini calana pangsi nu kami jadi pangkeng dina gogorobog. Ogohan ku kami ke tara dipake geus sugan mojeuna di sini. Cek Aki Ehon karunyaeun ka mantili. Make rek make mere calana pangsi sagala dumeh baju nu keur dipake mantili rarawe. Bisi anu maroyokan tawa nyangka jelema teu hideng. Mangkani ping-ping mantili katemong sakitu ngagelempongna. Ngan teu we temong orat mah koloyong nini inot ka pangkeng nyokot calana pangsi tina gogorobog. Geus dibikeun ka mantili terus init katampian. Harita sanggeus mumah wadah mantili meningu saye mani heula. Taksiran asa genah caina tiis. Ari nini inot ngadonna ngalah heula genjer dina kulah lebakeun tampian. Pangrasana mantili mah jelema sejen. Nu matak maneh asa jongdon teu boga rasa sieun teu keueung najan mandi sorangan oge. Padahal pasireun eta aya 2 urang budak jabujang. Nu tas ngalaawi kituna teh ngadon ngarintip mantili nu keur mandi. Nusa urang katelahna si Japar, nusa urang katelah si Odoy duanana carunihin jeung baru raung, sajabati kitu sok daek cecermed kasebut jadi bangsa. Teu kurang jalma-jalma nu salemur jeung manehna loba nu kalengitan hayam atawa domba. Geus puguh pakean maparamitra, bari nu barogana nyahoeun yen bangsatna si Japar jeung si Odoy. Tapi saurang teu aya anu wani narewak sok sumawana nyiksa. Sabab bapana si Japar kasebut jelema galak kawan turu runtuk jadu grampong. Sajeroning keur ngintip mantili Japar gawena kumetap. Siga nu kabita neuleuh dahareut. Sabab ningali pangawakan mantili sakitu mulus jeung bersihna para mitra sadaya. Cangkeng lengkeh birit meni pasagi. Dada rubak katamah unyur sakemaran meni neuh kene. Pareng harita suku mantili sabelah rada dilonjorkeun. Bari dikosokan ku talawengkar puguh we si Japar meni ngarenghap nyarita. Cadieu euy. Dulu itu si Odoy, aduh meni eroy kitu eta birit euy. Aduh. Nyaan hate dewek ni ratu kieu euy. Awe urang mana cenanya asa kakarapangi jeung deka euy. Urang sabeurkeun euy pura-pura rek maniu. Cek si Japar maksud rek ngaheureuyan mantili samarukna awewe beunang diheureuyan. Ye montong disambeurkeun mah bisi ngajerit hayo ke ngagujulunkeun ka urang dieu. Rek niat silaing kekenalan mending tanya we di mana manehna balik. Sing leuleuy euy nanyana ulah jeung buraong. Kawe teh ku urang kudu dileuleuyan. Teh masih Odoy nyarek. Aduh, ulah daek menyaan euy katarik euy. Nyasa kakara we nu awewe meni Odoy kitu euy dulu eta si Odoy hunyur sakamaran meni. Aduh, nyana hebat awewe. Teu panasaran dewek mau bebeakan ge euy. Ari kalaksanakeun ka awewe menyaan, sumpahna ge dek busung euy. Cek si Japar ngecewis we. Pareng harita mantili ngarawel kutang dina seseg pipining tampian. Katingali ku si Japar hunyur sakemaran mantili. Sanggeus make pakean nyaeta calana pangsi pamere Aki Ehon jeung baju kabaya pamere nini inot. Kalacat mantili hanjat ka darat tuluy ngaleos bari ngajingjing kastrol. Jeung elek boboko dieu si ku wadah meunang umbahan. Balik sorangan sotenan dumeh nini inot geus dititah. Balik ti heula sabab nini inot mah ngalah heula genjer lebakeun tampian. Si Japar jeung si Odoy tingkuliweun nyarumput maksudna merek megat jajalaneun. Sanggeus deukeut ko jengkang si Japar ngalengkah tuluy ngajanteng sisi jajalaneun. Sakedapan mamantili rada reuwas sabab teu kanyahoan torojona, nyaho-nyaho geus aya hareupeunana. Pok si Japar nanya bari sareng ngaserengeh kawas nu gumase. Hehe. Muli ti tampian nyai, pokna bari neuteup kana beungeut mantili. Laras beunta ngiri ngalangkung. Tema mantili leuleuy. Oh mangga, luh, engke serap bari tumbal seuleuh nyai. Bade naroskeun perkawis naon kitu? Oh eta dupi nyai teh. Sanes jenengan enti teh kitu. Jalan asatos tepang sareng akang teh. Sanes abdi mah sanes wasta nengti nanging mantili. Tema mantili teu boga rasa curiga. Yen budak bujang nu nanya teh boga tujuan goreng. Oh, panyanten enti rupilingi di mana nyai? Si Japar talete. Di Aki Ehon. Baru di Aki Ehon janten nyai teh. Putuna Aki Ehon kitu. Leres. Tema mantili pono. Mun aku kaleresan geuringnya tepang sareng akang lah. Kaleresan kumaha kitu?
Cuman karasan akang teh bade ka Aki Ehon naik ke perugian sun. Tuh bade muli masareng akang lah. Bios kastrol mah ku akang dipangbantukeun. Pilih ridu mah. Cek Japar ti ditu nama nemongkeun kahadian. Makerek mawakeun kastrol sagala para mitra. Nangana ti payun bade ka pun Aki mah jaran abdi mah ngantosan heula punini nuju ngalagenyer. Aduh kumaha upami kieu weh. Kesunten akang bade amangan ka buminya. Dan ayeuna mah akangna bade aya keperyogian heula ieu nanging nyai tara angkat-angkatan. Tara ka mana-mana abdi mah. Janten ngadindan ge sok aya di bumi mintennya. Ngadindan ge tara ka mana-mana abdi mah. Nuhun atuh ari eta sok aya mah. Insyaallah engke akang bade amangan ka ditu nya. Mana diantos? Tema mantili. Leos Japar ngaleos tapi henteu kebat manehna nguliwed. Nyumput di gigireun si Odoy baturna. Nu teu kungsi lilanini inot norojol bari ngelek genjer meunang umah tuluy barali. Sedang si Japar jeung si Odoy harita teh para mitra. Ngarawaskeun. Kumaha cenah euy? Si Odoy tumanya, aduh. Teu kumaha euy ngan pas sore dewek rek kanjang ka imahna. Geuning cuna Ki Ehon teh euy. Hanya hoe ku dewek rek ditanya. Ngadaekeun kitu kira-kira lamun ku dewek dipiharep. Lamun daekeun kajeun si Marti ku dewek rek dibatalkeun da can nyaan dewek mah. Alah, nyaan euy dewek mah euy. Gimana lamun geus naon teh? Hartina mah heueuh. Naon teh nyambung duriat jeung manehna. Pokok nama Allah dewek kajian bebeakan ge moal non teh pokokna moal penasaran euy. Kumaha lamun Aki Ehon mah teu dibikeun ku Aki Ehon euy. Si Odoy ngajojoan kana pamadegan si Japar gampang. Perkara Aki Ehon mah jeung moal teu mikeun atuh. Matak naon ku dewek diolo we Aki Ehon dibere lauk badag adu badag jeung bako lah. Beres tukeran ku bako ge atuh naha. Ari laukna ti mana kaos nu gablek balong si laing mah. Na make nanyakeun laukna ti mana segala. Tidak urang di nu ngaborogan balong. Balong Haji Barna lauk bibitna tinggu dibeg. Coba lauk kurame paradagna karaya kana 2 kilo hijina. Nu 2 kilo hiji teh we. Mana ewe ke pokona mah nyaho beres we. Rek maling gitu. Rek maling tapi mentangan mau bebeja. Geus nu burung. Kade euy, sing hati-hati barang alati balong Haji Barna mah. Sok aya nunuan ku badegana duaan euy. Si Odoy emang hariwang. Alah. Kau disebutkeun dewek atuh si Sero ari kurusieun ku badegana Haji Barna mah euy. Mana sinakeun dewek teh jadi Sero teh kakara kamari sore. Kawas teu apa sia ka aing. Yuk urang balik. Panggul awina euy. Teh ku dewek rek dibere. Imah dibere keur meuli bako. Teh si Jawa Japar regenyeng si Odoy manggul awi saleunjeur. Tuluy init dituturkeun ku si Japar. Naso heula para mitra. Para wargi sadaya sadatang naka imah si Japar tekung sireuh heula. Tuluy katampian nu pernah nalebakeun imahna. Harita si Japar ngadak-ngadak manina make sabun seungit ngahaja meuli heula ti warung. Balik di tampian sedot-sedot nyisiran make minyak rambut. Sanggeus rapi-rap di baju kuno bersih kitu deui calana disalin. Danya terek nganjang ka saurang wanoja anyar. Geus rapih koloyong kaluar nyampak indungna keur ngaitkeun lantera tina panyaweran tepas. Pok indungna si Japar nu katelah biarsah nanya. Hari maneh rek ka mana atuh Japar? Sakieu geus nyedek ka magrib teh. Lain heug cicing meuni siga nu murag bulu bitis we maneh mah pagawean teh. Hayangan celong we meuni teu betah cicing di imahnya. Biarsah nyarek ka ulah udar ider. Oh nya anger mamalah geus ngahalang-halang kada maksud anu jadi anak teh. Berbahasa nyebutkeun sigan budak bulu bitis. Aku rumah kokoy di imah tuh kaos nu teu ngalaman ngora we mamat ulah. Si Japar na malang tanu jadi inung bari budina kuraweud haseun. Eta we mending sore init-initan teh capek maneh teh. Lain cicing di imah. Imah kumaha mending sore init-initan balik hampir subuh balik hampir subuh. Tapi naon mah jeung capek segala piraning duel kadinya mah. Cicing-cicingnya barina ge kolot malah. Tong sok usilan budak ngora. Abah mah di mana teh daek ngasawan geuleuh nu jadi anak. Sigana merek indicing rek datang jol. Kawas emak loba pisan itu inihnya lah. Sama si Japar para mitra teu beunang pisan diomongan kudu jadi indung. Da eta ongkohan nu jadi bapak tara aya panyarekna pisan malah sigana tengah hatean kanu jadi bapak. Kaca siga duwi hatean kudu jadi bapak. Jut si Japar turun tapi sameme ini tengah ngoreweng heula ka pipireun imah. Tuluy mukakeun tolomong nu tinihan ku batu. Si horeng si Japar nyumputkeun lauk gurame hiji meuni badag naker kalawan dibungkus ku gebog jeung bako salempeng.
dibungkus ku kertas koran. Leos geus kitu masih Japar ini nu maksud jeung tujuan rek nganyang ka Aki Ehon dumeh aya Nyimojang. Anu teu sabaralila di jalana para mitra. Geus tepi kanu dituju kalacat si Japar ungah katepas tuluy ka ketrok kana panto. Parang harita Aki Ehon keur ngajejentul we di tengah imah. Bari awak dibubuligir adi Nini Inot jeung Mantili. Di dalapur keur ngulub talus. Da pugu aya Aki Ehon apun Aki Ehon kurang reuneu. Sakitu aya nu ka ketrok ge jongjon we ngalepus udun. Kaelehkeun ku Nini Inot sanajan keur aya di dapur ge manehna mah ngadengieun kana sora nu ka ketrok. Tah Nyai sada nu ka ketrok kana panto sahanya? Nini Inot bari ngareret ka Mantili. Nuhun ka kupingna mah sora nu ka ketrok kana panto payu Nini. Tema Mantili teu boga rasa timuru yen budak bujang nu tadi baris datang. Kelana Nyai ku Nini urang tempuh heula. Itu geuning si Aki mangadonyang ngabalengkong we jongdon. Cek Nini Inot ngoloyong ka jero. Harita Nini Inot samemeh ku muka panto ngadon ngagelendeng heula ka Aki Ehon. Kenah daleuh we aki-aki teh sakitu aya nu ka ketrok yang ngajedog we nya. Ulah naon ari sia Nini gawe ngagegero we anggur cicing aduh. Ieu mah teu naon gerawak rewek we gawe teh. Cek Aki Ehon majarkeun ngagegero. Aya nu ka ketrok deureun lain ngagero sia. Amuing. Eta silenya itu yahana keur kawas lain ka salaki we. Nari aing salaki itu make jeung rek ngetrok sagala ka aing. Lain rek ngetrok sia deul aduh aing mah. Itu anu ka ketrok kana panto deuleu. Teu gablek gegebir teh mah dibonge-bonge teuing sia gablek gegebir teh. Wah, baru ka anu ka ketrok kana panto nya saeuna. Nya teuing da cari teang berina oge. Si Nyai meureun di luar keneh bieu pantolan ditulakan ku kami. Si Nyai naon itu si Nyai keur ngulum talus di dapur. Ayo saha atunya, piraku di dibawa mana? Cek Aki Ehon kojengkang Nini Inot ngalengka. Kudu trak ngalaan tulak ana berai panto dibuka. Kasampak aya budak para mitra jajaka ngajanteng. Tapi Nini Inot can sidikeun kana rupana sabab di luar geus poe. Saha teteh? Tanya Nini Inot bari neges-neges. Abdi Nini. Abdi saha? Piraku Nini teu apal abdi ieu teh. Jelema atawa diriwa? Ningarikeun kaririwa pisanya si Japar ngahehe. Sedang panon mah ngareret ka jero. Lamun jelema matak naon nyebutkeun ngaran atuh, da teu sidik Nini mah deuleu. Japar abdi teh Nini Japar. Tah kitu pun kita tadi nyebutkeun ngaran, moal meureun ku Nini disebut ririwa. Anak jelema maneh teh, ai heuh anak saha maneh teh? Anak Bah Rewok. Oh, si Rewok lebak jero. Nya di lebak jero. Ari kitu aya naon penting-penting ka dieu? Nini Inot talete. Hari Aki Ehon mah harita ngoloyong ka dapur ngadon si Dea ngareneng. Jeung Mantili keur ngulub talus can asa keneh. Yang panggih we Nini. Jeung saha? Nya jeung Nini atuh. Kapannya geus panggih jeung Nini? Lain jeung Nini wae teh jeung Aki. Kelana rek dibejaan heula si Akina. Ari hayang panggih jeung si Aki mah. Ya batu ka jero Kerod sia. Jeung Nini Inot make nyebut si Kerod sagala ka si Japar. Us ka jero tuluy diuk dina samak para mitra. Nu geus ngagelar pitadadina. Sedeng babawaan dituna sisi panto. Koloyong Nini Inot ka dapur ngabejaan ka Aki Ehon anu keur ngasur-ngasur seuneu. Ya Aki itu si Japar, budak nu bohong teh. Anak si Rewok ti lebak jero. Nini Inot nyarita rada ditompokeun kana ceuli Aki Ehon para wargi. Ngaso heula, ngaso. Para wargi sadaya. Harita para wargi Aki Ehon tuluy nyarita. Kumaha? Pangdeng teh aya anakna si Rewok. Heueuh deuleu. Horeg nanyahaon si aku nu keraun tukang cecerem aja make jol-jol ka dieu sagala. Rek naon cenah ka dieu nya? Cek Aki Ehon siga nu mewa sabab geus apaleun ka si Japar sok panjang leungeun. Ngomongna mah hayang panggih we jeung nya aneh cenah tepungan atuh ka ditu. Yah, najis aing mah. Kanyangan ku umat ieu teh. Hayo ke ulang dieu boga sangkaan aing sok narima rezeki meunang babadog. Cicing maneh malah. Nyai montok ka jero. Hayo ke ngaheureuyan ka si Nyai, mangkani umat purunya si eta mah. Cek Aki Ehon nyarek ka Mantili ulah nepungan. Kuniang Aki Ehon muniang bari cengkat ceprut bujurna di sada. Terus aki-aki doraka jeung maju sanan haon sia. Hasilnya jok sangkaan deh. Saha nu maju bari nage. Saha sidik manehna nu nyeprut. Samarugna teu kadenge kitu. Mujus balain saing bujur deuleu. Sakitu wae sia mun gujurud sebengkung teh sia. Tewa si Aki Ehon. Terus ka jero nemunan si Japar.
nyampaker melenguk. Sadre euy. Aki ehon si janu pura-pura teu sidik. Abli ki Japar cager ki. Dah. Ninggalkeun kabolona keur sia. Mage nyebut bager sagala. Aki mah lain bager cager ki. Si Japar nyarita narada tarik sabab geus nyahoeun. Yen Aki ehon kurang reung. Cager aya mah euy. Hari lain geus di mana tuh aya kieu ka dieu? Hayang haja we hayang panggil jeung Aki. Sajabat hayang panggil jeung dewek. Perlu naon atuh? Tanya Aki ehon si janu surti kana maksudna si Japar. Eta kieu perlu nama Ki. Perlu pisan aya tanyakeun ka Aki, ari Aki teh bener boga incu awewe? Heuh, ari kitu. Tadi bahasa kuring tas ngalaawi jeung si Odoy papanggi jeung saurang budak awewe. Nya ku kuring ditanya ngakukeun teh incu Aki. Geus kitu kuring nyarita ka incu Aki yen pas sore rek nganjang ka dieu. Ari kitu. Eta incu Aki teh can bogaan boga, can boga. Oh, jadi perlu na ilaing ka dieu teh nanyakeun perkara incu dewek, Japar sia. Meureun maksud ilaing barek mihareup ka incu deweknya. Ya, mun aya ku tepat kitu eta sawangan Aki. Abong kena Aki wacis, Aki malah. Nya kitu pisan maksud kuring Aki. Eta kira-kirana lamun dipiharep ku kuring laekeun gitu. Ari perkara daekeunna mah kana pasti euy. Tong boloning rek dipiharep ku ilaing. Sanajan ku saha-saha ge moal burung daekeun kan. An kumaha ki nah. Asal kuring nawe kudu bager bari rek sabener-benerna miharep ka incu Aki gitu. Si Japar neuteup seukeut kana beungeut Aki ehon. Lain ku soal kitu euy. Ngan incu dewek boh daekeun jeung henteu kumaha ceuk dewek. Sanajan manehna daekeun dari ku dewek dicarek mah. Moal bisa maksa manehna. Kitu deui lamun manehna teu daekeun. Tapi ku dewek kudu daek dipaksa. Nya kapaksa manehna nurut. Sabab incu dewek mah kacida tuhuna, kacida nurutna ka dewek euy. Ieu we manehna ngajejendul di dieu. Bari kadeuleuna panonna beung ngeras keneh. Ku dewek dititah burung ngampih ka bangkeng. Teu hararese terus ngampih nepi ka ayeuna teu kaluar-luar deui bari oge. Jadi lamun kitu mah sagarupa ge kumaha Aki meureunnya. Heuh. Lamun ceuk dewek kudu beureum diturut. Kudu hideung tarawani ngabadah manehna mah euy. Tah lamun ge carana kumaha Ki nya. Kumaha lamun ku Aki dicaritaan sangkan manehna daek dipiharep ku kuring. Da ku kuring mah rek dilalaborakeun atuh naon rupa kahayang manehna ku kuring dicumponan. Atuh bisi hayang buru-buru salamet teu naon-naon tong boroning isuk pageto. Sanajan ayeuna pisan ge moal burung dilaksanakeun. Bisi Aki teu boga keur waraganna nyalametkeun. Tong jadi pikiran pokona mah nyaho aya we keur waraganna mah. Ceuk si Japar para mitra. Ujub bari setengah para wargi sadaya ngahihipu. Nu dipalar Aki ehon nyaluyuan mantili dipiharep. Ari perkara waraganna keur salametan mah kana pasti tanggungan di pihak lalaki euy. Aki ge percaya kana caritaan ilaing. Sabab moal pati-pati ilaing ka dieu bari aya caritaan kitu lamun teu aya niat miharep ka incu dewek. Ngan leuwih ti heula dewek hampura euy. Poma ilaing ulah ngarasa keheul ka dewek atawa dianggap dewek teu ngidinan kana maksud ilaing. Hanya kali ilaing datang ka dieu leuwih teuing. Lamun ti basa itu keneh mah ilaing ka dieu kana pasti ku dewek diidinan. Ayeuna mah wayahna lantaran incu dewek geus aya nu boga. Ceuk Aki ehon ngabohong. Majarkeun mantili geus aya nu boga padahal cicingna di dinya kakarasa poe ge acan. Kitu sotenan sangkan si Japar teu jadi sabab Aki ehon geus apal. Kana adat pangadatan si Japar atuh para mitra. Kalakuan si Japar kasebut budak jahat. Daek caceremed para mitra sadaya budak anu memang geus pangburaong-buraongna jabat sunihing jabat cirigi. Atuh menang sawatara jongjonan masih Japar ngahuleng ngaraga meneng. Ngahuleng hatena ngarasa handeueuh nu lain dikira. Manehna para mitra sadaya kacida pisan handeueuh dina hatena. Aso heula para wargi sadaya. Pikeun Japar para wargi kacida pisan mentegegna harita. Ngarasa handeueuh loin dikira harita teh barang ngadenge katerangan ti si Aki. Ti Aki ehon ngina anu jadi incuna. Ka urang mana Ki? Si Japar kakara nyarita bari neuteup kana beungeut Aki ehon. Naon nya? Nya incu Aki boga picaloneun teh ka urang mana? Ka urang jauh deukeut we na. Temal Aki ehon ukur sakitu bari nyarita tegeung. Geus dilamar ku lalakina Ki? Ari dilamar mah acan. Ngan manehna geus janji rek nya hirup ka naon teh miharep ka incu dewek. Kitu deui incu dewek geus sukaeun. Geus kungsi panggih malah kungsi ngobrol cenah.
pokoknya mah rek hirup rumah tangga kacai jadi saleuwih kadarat jadi salogak cenah kitu. Temal Aki Ehon kagok ngabohong. Tah ieu mah kieu lah. Malikan deui kana carita Aki tadinya, ceuk Aki sanajan nu jadi incu suka atawa teu suka. Kudu rek miharep gumantung ka saloyuan ti Aki nu hartina mah incu Aki teh. Naon rupa kumaha Aki? Lain kitu tadi caritaan Aki hareupeun kuring. Oh, hari kitu mah. Jadi kumaha dewek we pokona mah. Tah kumaha lamun kieu mah kieu lah. Nah, eueuh salahna ieu nya ieu. Eueuh salahna. Lamun ku Aki batalkeun we ka lalaki nu mikah hayang ka incu Aki teh. Da sapira ku incu Aki henteu nurut. Komo kitu ceuk Aki naon rupa gumantung kumaha Aki. Cing kumaha pamikir Aki nah eueuh salahna lamun kitu ki. Cek si Japar make nitah ngabatalkeun sagala. Lainnya eueuh salahnya euy malah kacida salahna pisan. Lamun ceuk dewek nitah kanu jadi incu sangkan ngabedokeun hahalian jeung nu ti heula. Meureun dewek teh dosa euy dosa temenan. Sarua we jeung dewek ngaletak di cidu anu geus murag kana taneuh. Sajabat ti kitu nyerieun temenan budak lalakina lamun diputuskeun teh mah. Leuheung meus lamun budak lalakina sadar kalawan ngarti kana urusan jodoh. Heuh pan aya pariwasa joto pakti bagja cilaka Rusia pangeran. Da kitu kumaha lamun teu ngarti kana urusan kitu heug manehna nyieun ka telengesan. Boh ka dewek, boh ka incu dewek. Kapan saha nu susahna euy? Temal Aki para mitra Aki Ehon. Teleh carita para mitra dina kitu nama. Memang Aki Ehon ge bisa ngatur caritaan Aki Ehon teh para wargi. Sesah nyebat Aki Ehon dan ya dua kecap sesah para mitra sadaya. Aduh, mangga urang teraskeun. Leng si Japar ngahulang deui, malah ku ayeuna make ngagerendeng ngajeroeun dadana. Beuh. Hanya kalaing kaporotan kaya kieu mah. Heueuh, panyana aing mah can aya nu boga we incu Aki Ehon teh euy. Aya wae. Labar sakitu geulisna euy sakitu demplona. Sakitu eduna moal aya duana we aing mah. Ningali awewe model kitu mah di dieu mah. Tah sok sanajan di kota ge moal manggi awewe geulis model kitu mah. Kira ieu mah. Heueuh. Ceuk paribasana ge euy. Eta we cenah. Ieu bidadari turun ti kahyangan. Nanya kitu geus anu boga. Na saukur alasan bae dumeh si Aki Ehon teu ngarujukan incuna rek dipierep ku aing. Waktos da para wargi sadaya.